Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di Sarang Abdi. Ayeuna urang gerebek rumah si Abdul. Si Maoleng teh geuning. Anu jadi Maoleng urang gerebek rumahna. Urang ningali keadaanna pekerjaan si Abdul sehari-harina kumaha. Hayu ayeuna urang OTW heula. Tah geuningan dugi oge nya. Urang gerbek si Abdul. Urang lebat ka dieu. Urang sampeurkeun si Abdul. Keur naon tah budak? Gua keur mohes. Assalamualaikum. Dul. Nyai mau keur mohes. Assalamualaikum. Dul. Dul. Mana ieu teh sato teh. Oh, kok iya geuningan. Tah. Di mana wae tuh? Kunaon? Tes naon? Barusan. Juru di mah batur sih. Kunaon dieu? Tes naon barusan? Tepan da. Tah. Kosan teh kudu tepan. Ieu si Mamang tah. Ripu Tah puasa. ieu rumahna nya. Tuh. Beri puasa mah. Ripunya puasa mah? Da sarua puasa mah. Oh, nu teu ripu puasa mah. Nya ieu teh kell atunya urang make tripodnya mi bertanya. Sadayana balan Nyunda, ieu si Mamang tos aya sareng Abdi bade tumarosnya tentang sehari-harina. Ayeuna kumaha? Ayo itu. Lain ayeuna dina sasih puasa ieu kumaha? Sasih saong ieu. Apakah nu karasa kumaha? Lapar karasa mah. Lapar. Sadar lagi gitu. Pasti ari lapar mah gitu. Duka ieu mana mah duka puasa duka henteu gitu. Puasa tuh. Jag-jag gitu aing mah kumaha. Kumaha tuh nya seorang pemuda lemah. Aing masih Mamang. Tah, jadi dia adalah narasumbernya. Engke urang tingali, urang review kesehariana. Tah, jadi biasana nu dilakukeun ti mimiti bray beurang nepi ka peuting naon wae. Kunaon tanya teh mun ngupload urang mah jog kali teh sama main mah kudu teh par eka dieu collab jeung uing ke ngupload heula gitu. Lamun dikena nyalin nya. Sok atuh sok. Ini nya Nyalin tuh. Sekali lagi satu kali. Kudu just oleh jadi gitu. Sok. Halo, Bar. Luas. Bisa uing nya. Bisa anak kan. Kumaha balik kumaha teh hayang repot. Ieu teh rada kararepo nya jeung meureunna netizen oge. Sarua meureunna Bojoing gumana? jeung netizen oge meureunna kepo cenah naon sih keseharian Maoleng gitu. Kepanan lebenu eta teh nu kehidupan atau nanya kehidupan uing. Atuh kan oke bertahap kan ti Maoleng ti ka urang gitu. Mungkin nu lain ge bakal kapapai. Jadi kumaha ya timiti bray beurang nepi ka peuting biasana gitu sok dilakukeun ku sebagai Mang Abdul teh naon gitu. Bingung teh ngajawab teh bingung gitu saking eueuh kaliatanna gitu urang. Da nya sih. Emang sih ayeuna nya keur kabeneran keur masa pandemi keneh nya. Emang sih nya. Hari lain sare meureun deui gitu. Nya muncul bahasa ini nama orang teh biasa ya gitu so mensibukkan diri gitu. Tah eta. Penting sih ente tapi orang teh sosok penting gitu dalam segala hal yang dilakukan teh gitu dipentingkan gitu. Diberi resep lah gitu. Namun orang gitu gagawe atau nanaon mun hayang purun jeung ieu kudu diberi resep heula. Nah, Masing eta gawe sahese-hese nah ge lamun urang resep mah gitu
enjoy dilakukan. Itu tah jadi inspirasinya luar biasa. Jeung deui Mang Barok teh, Mang Abdul teh umur sabaraha tahun ya? Orang lahir 8 Februari. Catatnya 8 Februari mang tahun hareup ulang tahun dan sekaliwat mah ayeuna mah. Tahun hareup we. Itu bisi ngado ka mang gitu bae. Ngado kos ge ditarima kos ge. Komo min Kosan sangge bae. komo min teu. Sabaraha 8 tahun? Februari, Jadi ayeuna sabaraha tahun? 2002 mang. Umur sabaraha tahun ayeuna? Itu berarti 2002 Halila gitu masuk ke sebut 18 tahun. 18 tahun tuh nya. Jadi masih ngora lah sakitu mah. Jadi masih kene anak muda. Jadi anak Mang Abdul nya selaku anak muda manehna geus giat, rajin, giat dalam ibadah, giat dalam pekerjaan. Ai meureun nyal sesu teh. Nyal sesu teh meureun ku peda ayeuna mah keur ieu we kitu teh geuningan hararese mah hararese pagawean. Jadi inspirasi lah. Jadi bejana ya, bejana Mang teh cenah meuli meri, ternak meri kumaha teh bener teu? Hah? Kan orang ngomong tapi can pernah dilapornya. Nya tiba si nya bejana meuli meri itu ternak meri kumaha teh? Itu kan orang kahayang teh awal nama yang ternak kayak tani gitu. Orang mumpung hayang naonnya maksudnya hayang ngabuktikeun bahwa budak ngora ge bisa tani. Lain saukur gengsi Ulah tani gitu. Orang yang buktikan bahwa budak ngora gitu, budak ngora ge bisa tani gitu. Tapi kudu jadi petani nu cerdas. Kumaha? Tah eta nu kudu pikirkeun. Batur kan loba yang tani teh loba kan mus kawin ge kitu yang tani teh gengsi tah urang mun teu isukan mun teu ayeuna iraha. Soalna urang kan kolot kan tanina urang teh hayang ngeulikeun. Pangaboga kolot kitu urang diolah. Benar. Nyai masalah meri nya gitu sadama urang teh moal kana meri ternak teh Kana hayam general urang teh. Ka urang ge pernah ngobrol cenah urang hayang nyeun ternak hayam. Nya soalna kan urang teh mun aya kahayang teh sok ka batur kitu nyarita sugana we kitu ku batur diaminkeun urang kakabulkeun nya amin. Tapi meureun urang jodona jeung ayeuna jeung meri gitu. Urang mah hayang tinggal mah aja dong. Nya Lain hayang meri. maksud teh ieu. Pekerjaan, pegawaian. Pagawean sih henteu tapi urang mah dibere resep gitu. Nampa batur meri desara nih terus jiga atau itu ya ngabring gitu gede ngabring terus kabita urang teh. Tadi cek mangga dibere resep lah mun dibere resep mah sagala naon ge betah jiga. Ari di mana kan anak? Bukan jauh. Atuh urang serbu we nanya. Ayo balik di angonan teh. Gas, ayeuna urang ka Kanang Meri si Abdul, let's go. Urang serbu Kanang Meri si Mang Abdul Ma Oleng. Tah ieu saunggula nah ieu teu ieu nya tengah sakeunnya. Enggak. Nya, terang lagi. Nya ta eta. Sip bagus. Oh iya nya. Oh iya, itu aya pun mamah Mang Abdul. Oh iya. Ieu meri teh, meri kan teh. Kalau bisa ngambedakeun meri jeung mawar apa. Ek goyangnya kayak itu jeung meri. Daena pas waktuna gitu. Jo beri goyang Ieu parabna oke naon ieu? Puut. Ayo ini saya nu ngendog can. Hanyir gitu, hanyir. Panjang maranen Saya nu ngendog can. geus Sabaraha butir? ieu masih kena bayar loba nama. Hah? Masih kena bayar. Oh, Jadi can ieu tempat inapna kapanan? Inap meri ieu. Rek di kumaha deui? Oh, sina ngojai ka balong nya. Sina San Mori. Sina Paskibra ieu teh.
Tuh, aduh. Pantes naker si eta. Jadi tukang meri. Tuh si Amang datang tuh. Mang, arek eksina pas kibra ya merina ya. Tuh si Amang tuh kakara datang. Ti mana wae atuh, ti mana wae. Geuning merina geus kaluar tina kanang. Resep geuningnya. Mang. Di mana wae bisa. Mana stiker? Oh, dipasang ke meri. Tah, berdak tinggali merina tarurun ke balong. Terus lihat cenah gitu mangih kolam renang. Geuning resep. Geuning resep. Resep geuningan euy. Halus naing baris berbaris. Tah, pemilik Kita mesti kena kira, terus kena anyar kena tuh kamar jadi kan benang dia gitu. pemilik meri. Turun sana payah sore gitu tak. Ini aing tadi naik turun waduh. Atuh milu ngojaya tuh jeung nu bogana. Turun nama. Kunaona tuh henteu. Ih, Tah ieu lokasi syutingnya, urut syuting kamari ya teh. gitu lagi. Tah ieu di begeran. Tuh di begeran itu mah. Dilelep-lelep geura. Man, jalurnya. Oh, tuh dulu. Gut. Huluna tuh ngalelep kana cahi. Mau angkat akbar kan? Tuh da ripuheun. Sina anak kan. Aja ngelelepkeun. Naon can geus kene eta birahi muncak kene. Pengencrotan tuh. Tahu bakat. Bakat meureun wa. Tuh si pawang tuh. Saking bahagianya meri-meri tersebut terngiang-ngiang. Anak buah Abdul. Aduh. Cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Orang parantos kabumi deui cenah. Bade ningali indogna kamari teh tos ngenog sabaraha hiji bar? Kamari tos ngenog sabaraha hiji? Naik turun. Naik turun lah ti pertama eta meri di dia dugi ka ayeuna tos sabaraha hiji kira-kira gitu. 12. Tadi wes 8 gitu. Sadayana sabaraha? Nah, Nya jumlahna ti pertama dugi ka ayeuna enogna tos sabaraha hiji? 12. Itu enggak tuh? Sekitar. Lah sekitarnya pokoknya. Ica. Saya satu kangen. La ilaha illallah. Di mana wae? Yang mau jauh balik. Kana balik. Oh bet. Tah geuningan ayeuna mah ngarumpul kabeh ya. Jadi Ieu urang ningali heula no ge mah. sisa. Nah, jadi endogna teh nyisa sakieu deui entos dipajang nya. Panjang. Terus pajang. Nah, bilih aya anu periogi mah panginten kalau soal harganya abi tepati terang soalnya ayeuna hargana nuju tertentu sih. Upami aya nu periogi mah mangga wae chat Abdulna engke ku abi dipasihan tah. Di dia nomor WhatsApp nanya. Ngiru sih. Nah, ieu nogna tuh seperti kieu nya. Da salit deui sih emang tos pajang tapi engke bakal ngenog deui. Nah, jadi kieu lah. Upami aya nu periogi mah mangga chat wae soal harga abi teu pati terang. Soalna ayeuna hargana ieu teh nuju teu puguh lah gitu. Tati abi panginten dicukupkeun sakitu. Pami aya anu periogi mangga chat wae si Mang Abdulna. Komen toy. Komen jangan lupa komen, subscribe, like. Jangan lupa jangan lupa Oke, alright. Like, subscribe.
Allahu Akbar. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Nyunda. Bakal aya deui keseruan-keseruan anu teu pati seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita